mitra nuju ngadangkeun dongeng nu judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Tikaraos ayeuna nincak bagian katilu para mitra. Kasubri kaum dangu mangga ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasangakeun ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mang Jaya ngaturkeun nuhun atuh mugi-mugi Mang Jaya Official tiasa nyugemakeun mitra sadaya. Oke, hatur nuhun ka mitra anu sering komentar, hatur nuhun anu sering like, hatur nuhun oge para mitra anu ieu para wargi sadaya nu teh acan noel subscribe sareng loncengna ditoel we nya para mitra. Nu acan noel subscribe sareng lonceng mangga bagi subscribe nya kangge Mang Jaya Official para mitra tanda yang geuning cenah Mang Jaya Official teh mun aya cenah nu mika cintana tapi anggotana teh aya cenah kitu nya. Kitu para mitra nu mika cintana itu hatur nuhun para mitra. Mangga ayeuna dongeng urang teraskeun Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ka 33 wilujeng ngadangukeun. Para mitra wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ye dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-33. Para wargi sadaya wilujeng ngadangukeun ieu dongeng judulna Gara-gara Harta mangga urang lajengkeun. Teu matak aneh lamun Segneng Yani ngarasa harenegna kudu jadi lanceuk nyaeta ku Den Joni. Teu sangka bakal jadi gorombolan, bakal jadi rampok gomo kitu keur Neng Yani geus teu hayang tepung deui. Malah teu hayang aku lanceuk sabab nu jadi lanceuk teh jadi manusia biadab. Saminggu ti sabada Aki Joher tepung jeung Den Joni antu rek mencit Aki Joher. Isukna Cep Sumarna kira-kira wanci haneut moya nyampeurkeun ka Aki Joher. Nuker ditepas gek diuk pahareup-hareup. Asep, geus puturan acan. Lamun can puturan heug menta ka ditu kasih nyai. Aki mah tadi ta salat subuh teh geus puturan hareupeun hawu bari sideang. Cek Aki Joher nanya geus puturan acana ka Cep Sumarna. Nu hartina puturan teh di daerah urang mah Sasarap. Kaca puturan teh basa di wewengkon Garut. Sasarap teh di Garut mah puturan. Parantos kieu we. Oh kajun, ay geus puturan mah. Nanyakeun sote bising can puturan. Ari ayeuna rek ka mana? Aki Joher ayeuna mah cari nyaritaan Cep Sumarna jelas, cari sabab nyaritana tarik Cep Sumarna tur deukeut. Moal ka mana-mana kuwi mun bade aya anu ditaroskeun ka Aki tema Cep Sumarna. Tetep nyaritana rada tarik da ngarah kadengeun ku Aki Joher. Kumaha jalu pangdenge teh rek aya tanyakeun? Leres ki bade taroskeun. Ari kitu rek nanyakeun urusan naon? Nya nanyakeun waktu narek kawin kasih nyai teh? Cek Aki Joher timuru nama Cep Sumarna. Rek nanyakeun perkara waktuna kawin. Sanes naroskeun waktosna bade nikah ki eta bade naroskeun teh iraha abdi kawidian. Ngalayad nu janten sepuh jalaran abdi teh emut wae ki. Bilih pun biang atanapi pun bapa teu damang. Oh, nanyakeun perkara rek ngalongok nu jadi kolot ujang Asep teh? Leres ki wira abdi teh emut wae ka pun biang sareng ka pun bapa. Ari ceuk Aki makeun bae. Montong dilongok sagala, kamari ge geus dilongok ku si Cipeu. Basa ngabejaan hidup jeung ge Cipeu ge geus tetep. Aya di dieu deui. Heuh, Aki mah nyarek ulah ngalongok sote nali nyarek hidup ulah aya kanya akan jadi inung. Ngan bisi panggil jeung kamusibatan di setengahing perjalanan. Komo kitu bahasa mangkukna si jalunya ho. Aya rampok-rampok nu nananyakeun ngaran hidup jeung ngaran si Cipeu. Untung harita basa katampian bareng jeung Aki. Coba lamun hidup jeung si Cipeu henteu bareng jeung Aki. Kana pasti cilakana beunang ku rampok-rampok. Mangkaning rampok sakitu lobana lah pantes disebut gorombolan oge. Buktina harita Aki ngadon rek dipencit aku rampok-rampok teh. Samalah sakaceceteun pisan hadena we Aki bisa hoja. Disarengan ku pitulung Allah kalawan bisa salamet. Cek Aki Joher tetep nyarek.
Kumaha tuh ki da abdi teh emut wae ka sepuh. Nyuhunkeun di widian we sadinten mah. Kalaya nyuhunkeun di bakalan ku aki supados abdi aya dina kalancaran kasalametan. Tiasa muhun wangsul deui ka dieu. Cep Sumarna maksa hayang manggihan nu jadi kolot. Sabab bener-bener ibu ramana Cep Sumarna kapi beungeut bae. Teu lila torojo Neng Yani mairan cai kana bekong. Sabab tadi Aki Joher menta cai ka Neng Yani. Bari teu nyangka ditepas aya Cep Sumarna. Har geuning aya akang disangki ku abdi mah ngiring sareng mah si Cipeu ka kebon. Horeng teh aya di dieu sareng Aki. Cek Neng Yani bari nuna bekong di deusi ku cai enteh ya. Para mitra entehna enteh Jayanti teh ya. Deuh, ieu mah ti enteh Jayanti namina. Da puguh eueuh enteh ongkohan Aki Joher geus biasa nginum cai enteh Jayanti. Nya rasana ampir sarua we jeung enteh biasa. Muhun tadi nama akang ge bade ngiring ieu ka kebon mung si Cipeu di wagel. Kitu deui nini ge ngawagel tema Cep Sumarna. Gek Neng Yani diuk ngareneng jeung Aki Joher. Nyai, ieu si Ujang Asep teh keukeuh wae hayang ngalongok kolotna cenah. Ku Aki teh dicarek, dicarek sotenan lain ulah lain teu meunang ngalongok kolot. Ngan hariwang bisi panggih jeung rampok-rampok. Rampok-rampok ayeuna mah loba, badis we gorombolan. Nya lamun eueuh gorombolan mah nya nu kitu teh we. Teu naon-naon jung teh teuing masih ngrek indit ayeuna oge. Cek Aki Joher nyaritakeun Cep Sumarna ka Neng Yani. Ngalaras kitu Kang bade ngalayan ibu sareng ama. Neng Yani nanya bari heuneuteup kana beungeut Cep Sumarna. Leres yan akang emut wae ka ibu sareng ka ama. Nanging ku abdi ku Aki diwagel ngalayan oge da moal alami yan paling-paling sawengi. Enjingna bade wangsul deui ka dieu malih maksad akang ge upami ibu sareng ama kersaeun di dieu bade dibantun we ka dieu. Supados akang regreg ari pacaket sareng sepuh mah. Tema Cep Sumarna budina semu alum siga nu handeueuh. Dumeh niatna dihalangan ku Aki Joher. Ari ku Aki diwagel mah ulah atuh Kang bilih kumaonam. Komo kitu kamari ieu aya Kang Joni sareng rerencanganana milarian akang sareng si Cipeu. Untung waktos akang sareng si Cipeu angkat katampian di sarengan ku Aki. Komo pemi akang duaan sareng si Cipeu marupina cilaka. Abdi ge ku ngupingnya cariosana ti si Cipeu hate teh ngaranyug sareng ngarasa cua we ku kalakuan nu jadi lanceuk. Ngadon jadi rampok gorombolan. Kasebut jelema biadab we. Da rampok biasa matara nepi kamayahan jalmi tapina atuh ieu marampok model ieu. Nya harta banana digangsing digasab. Nya nyawana atuh lepaskeun. Pokona mah di ala nyawa. Da abdi mah geus teu hayang ngaku lanceuk deui Kang. Sok sanajan eta lanceuk saindung sabapa. Nyaan teu sangki nu jadi lanceuk jadi kitu. Cek Neng Yani rei beungeutna beureum ngarasa gemes kana kalakuan nu jadi lanceuk. Atuh Aki Joher kakara nyarita deui. Tah kitu maksud Ujang Asep teh Nyai. Keukeuh wae hayang manggihan heula kolotna. Aki mah nyarekso teh nyaita inggis manggi ka musibatan di setengahing jalan atawa sanggeus tepi ka ditu. Umawi abdi nyuhunkeun di bakalan oge ku Aki supados aya dina kasalametan ki. Ceuk Cep Sumarna neuteub kana beungeut Aki Joher. Nya seug we atuh ai keukeuh peuteukeuh marek indit ngan ulah sorangan ka dituna. Sareng saha atuh Ki? Kumaha jaluk? Ka dituna sareng saha? Oh, jeung itu we si Cipeu ngaraya batur paku kumaha. Aya pikeun paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan. Ngan engke bada magrib wayahna tiris-tiris ge ku Aki rek dimandian heula. Mangga Ki sawios tiris sakedap mah tos biasa. Tema Cep Sumarna marah mai sabab niatna diidinan ku Aki Joher. Lupi abdi kumaha Ki di widian upami bade ngiring. Ceuk Neng Yani make aya pikiran hayang ngilu. Atuh da eta meureun sieun Cep Sumarna teu balik deui sabab batin Neng Yani geus pageuh cumantel ka Cep Sumarna. Naon make jeung piring sagala budak teh? Keur naon make mawa piring? Mana sinakeun si Ujang Asep jeung si Cipeu teh rek ka botram. Lamun rek botram bawa piring eseng.
Ai piring nu biasa mah bising pepes. Cek Aki Joher salah reunge sabab Neng Yani nyarita na laut. Sanes janak piring nanging abdi bade ngiring. Oh, rek milu ka mana nya teh? Aki Joher kakara ngadengieun. Mun bade ngiring mah ka akang ngalayan sepuhna, teh Neng Yani tarik. Budak teh lauk buruk ngilu lauk buruk ngilu buruk. Rek naon make mimilu sagala. Sarua we jeung lauk buruk ngilu mija. Mana sinakeun si Asep teh rek pelesiran ka dayu. Atawa rek ka kebon montong nyai montong. Asawios naha bade ngiring we. Neng Yani keukeuh hayang milu. Montong ngilu. Montong ngiring jan capek da kang molami saur Aki ge. Ulah ngiring cenah cek Sumarna nyare. Asawios teu dicanak mah bade nuturkeun we naha. Cek Neng Yani reketek baeud. Malah rada ngabalieur bangun keheul atuh cep Sumarna teu nemal deui. Teu lila Neng Yani ngaleos ka jero bari baeud. Di dapur nyampak Nini Anyang keur nyangu. Ari nyai tas di mana teteh? Nini Anyang nanya bari ngareret. Wangsul ngintunan cai Kang Aki nyampak Kang Sumarna nuju ngobrol. Keur ngobrol naon cenah si Asep teh nyai? Eta Kang Sumarna wawartos bade ngalayad heula sepuhna. Da nya tadi ge kan ini cacarita hayang ngalongok heula kolotna cenah. Eta dijerungkeun ku si Aki. Ngawitana mah teu diwidian nanging Kang Sumarna maksa akhirna diwidian ku Aki. Kajeun ari ku si Aki dijurungkeun mah. Rek jeung saha cenah initna? Saur Aki bade sarengan ku si Cipeu beun ini. Kajeun rek dibarengan ku si Cipeu mah. Teu hariwang teuing aya batur pikeun paku kumaha di jalan babakuna mah. Memang nini ge lamun ngingetkeun kana kahariwang mah atawa kana kamelang. Ngarasa manghariwangkeun si Ujang Asep aya niat rek ngalongok kolotna. Sabab pajamanan keriweuh kieu. Buktina we ka dieu ge kasebut ka gunung. Geus aya bangsa Karama nu ngaruksa kana bana rakyat. Samalah teu kurang rahayat nu ditanasa ku bangsa Karamaan. Kasebut ku bangsa Gorombolan samodal nu rek newak si Ujang Asep jeung si Ipeu. Sakumaha nu dicaritakeun ku si Aki basa rek katampian. Sakitu ge alhamdulillah aya pitulung ti nu Maha Kawasa. Si Aki salamet kitu deui si Ujang Asep jeung si Ipeu. Dalamun inung bapana si Asep daekeun mah dibawa ka dieu. Geus we padahal mah mending cicing di dieu riung mungpulung. Ka si Asep na ngarah tenang moal pajurawet teuing pipikiran. Ari kolotna aya di dieu mah. Pati-pati teu manggih dahar ge katingali dina geuringna dina cageurna. Mun kaoyong abdi ge upami Ibu Ramana Kang Asep kersaeun mah dicana ka dieu kitu. Sae cana ka dieu we Nini, cek Neng Yani. Keur kitu para wargi gurutak si Cipeu datang tas barang alati kebon. Sakumaha nu kauninga para wargi harita atuh keur kitu gurutak si Cipeu datang tas barang alat di kebon. Cak babawaanana ditunda gigireun Nini Anyang samalah rada digubrageun. Atuh Nini Anyang ngarenyag kalawan pokna ongkohan si Cipeu teu kanyahoan torojolna. Teu eta si ngagubrag si borojol borojol. Ampun teuing. Nah ari si monyong aya ku ngareurewas wae ka kolote. Kumaha lamun ceuk nini keur barang cekel meureun digubrageun monyong sia. Alah yoy ampun deing. Tah kitu marukan teh si eta mah nyai. Digeunggeureukkeun teh kalangah heureuyan dasar si goreng patut. Balik-balik kenal abdi kasep tu nini lah. Sok sieun payu ka bikang we. Ai kieu mah abdi goreng patut panu gareulis teh ngajarauhan. Sanes kitu nya Neneng. Nya sanes. Ayuh ampun deing yoy balak-bak. Ayuh meni aya ku tepat ngawaler teh Neneng. Cek si Cipeu atuh Neng Yani ngagelenyu imut. Sedeng dina imutna angger imut anu baheula. Sanajan ku kiwari cicing di gunung oge. Atuh dina kageulisanana teu ngurangan angger geulis. Nu matak ceuk Cep Sumarna masih keneh cuman tel ge ka Neng Yani. Cipeu, Neng Yani ngageroan laun atuh si Cipeu kesit nemalan. Bari dina nemalanana dilamatkeun. Kulan, bade pikir sieun naon su? tos penak sareng Kang Marna. Ari Neneng ngangenaroskeun tos penak segala kapan? Siang wengi ge Kang Asep mah aya di dieu Neneng. Dimaksad ku abdi mah tos penak teh ayeuna sabada Ipeu mulih ti kebon. Nu mawi teu acan su. Oh suhun ari
badawang sul di kebon dajan ka tepang kapan ipau teh namanya borojol namanya borojol namanya hol anu diwaksa teh dupi kitu tema si Cipeu tuluy diuk dina jojodo kapan Kang Marna teh cios bade nepangan Ibu Ramana malih ku abdi ge tos di Widian aku aki ge di Widian baru leres nih Kang Asep teh bade ngaliat Ibu Ramana si Cipeu nanyakeun turun ngareret kan ini anyang nu keur ngasur-ngasur seuneu nya nini ge bieu di bejaan ku si Nyai cenah masih Asep teh rek ngalongok heula kolotna samalah kudu dibarengan ku maneh cenah Ipeu tema nini anyang naon aki cenah aki teh cenah kunaon maneh teh naon Cipeu sumun kapan ini teh nuju sakih harengheng di pakapungan mah nini nuju harengheng teh ku bangsa Karaman kasebat tak rampog lah sebenarnya goromolan deh ya kamu kitu den Joni sang rencangan anak kamari ieu ngasra ka dieu milarian Kang Asep sareng abdi mung saena we disarengan ku aki katampian aduh pamiharita abdi sareng Kang Asep katampian teu disarengan ku aki malah wah harita ge abdi teh atuh sareng Kang Asep teh sumuhun midabal dinten panungtungan di kadeya ku den Joni malih aki ku anjeun ge harita bade ditanah asa ku den Joni mung saena we aki pinter biasa ngayonan dugi ka akhirna den Joni sareng rerencanganna ting balacir lumpatan sun kitu janten ayeuna mah Kang Asep teh aya maksud bade ngalain Ibu Ramana ngadon ngawidian di widian ku aki kumaha we pami jalan di jalan pasampangan papenak deui ku den Joni tetapi ku bangsa Karaman anu sanesna panginten cilaka abdi-abdi kitu sanes-tos ditakdirkeun kana ponok umur ge ku jalan anu nanasa ge teh sawios-wios abdi mah teu gaduh ka beberat teu gaduh ka melang tur badan sakujur abdi mah Kang Asep Ibu Ramana raya kene kakayaan sanaos teu seueur ge kagungan jabi tos ieu kagungan cita-cita kaneneng ayeuna hayo ku aki ngadon dijurungkeun pisan kapan anjeunna teh paratos uninga pajamana nuju sakih harenghengang teh di perkampungan mah tuh nini ona mah di dieu jempling tos teh jalan di dieu mah da teu aya pilemuran tapi di perkampungan wah teh is jahe teh sanes bobodohan cek si Cipeu siga nu seunggah rek marengan Cep Sumarna ngalongok kolotna beh ditunakeun si Cipeu ngarasa sieun katewa ku gerombolan maneh we atuh nyarita ka si aki tong jadi kitu ngidinan teh pokona mah harariwang babakuna mah kitu cek nini anyang ari neng Yani pokna sawios atuh mah Ipeu sanaos aki cadi cariosan oge ku Ipeu supados ulah cios ngawidian ka Kang Marna tetep we maksa pokona mah kawitna mah ku aki teh diwagel ulah angkat nanging anjeunna maksa bae Kang Marna na mung saur aki kena disarengan ku Ipeu malih abdi ge bade ngiring gitu geus kita nyengeng ngadampal kana paripaos lauk buruk milu mijah sung mengeros hariwang Kang Asep bade angkat ngalayan sepuhna teh ayeuna der deui neneng bade ngiring aduh sangep mange ulah ngiring neneng ulah sabros anu teh uninga bae kana kaayaan tuang raka kitu kumaha pami di jalan pasampangan papenak sareng tuang raka mun sareng den Joni panginten cilaka sadayana mangeu pami sae disangemkeun mangaros bingung atuh Kang Asep aya maksud bade ngalayan sepuhna teh mun ngaros bingung teh pokona mah teu disarengan ku ieu ku melang ceceleng-cengan nyalira bari ti dieu kasarakan Ibu Ramana teh sanes lalakon caket-caket atuh aya kana setengah dintenna ceneng ari disarengan kumaha keneh sanes atuh Ipeu sieun-sieun teuing katewa ku bangsa Karaman atau ku company sangem Ipeu ge lah Kang Ipeu mah dina aya itu ye ge anu nganiaya teu gaduh ka beberat teu gaduh ka melang Ipeu mah kitu sepuh tos teu gaduh atuh Ipeu mah baraya teu aya dulur subung hartabana komo teu gaduh sagede beunyeur-beunyeur acan ceuk paribasana teh mah cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa liuk deungeun liuk lain jauh ka indung jeung bapa omat neneng pokona mah nya kitu teh we pokona mah nya omat neneng ulah ngiring malih ke tos rine mang bade sasangem ka aki lah pokona mah cek si Cipeu jerut turun tuluy init katampian sabab manehna can salat lohor sareng sedang si Cipeu jalanan robos ka kebon awi mapai sisi susukan atuh sadatang ti kebon awi teh can kungsi tepung jeung Cep Sumarna
nu masih keneh ngobrol jeung Aki Joher di tepas. Tapi teu lila Cep Sumarna jeung Aki Joher kada lapur, kalawan Cep Sumarna nanyakeun si Cipeu ka Neng Yani anu geus balik acana ti kebon. Nya ku Neng Yani dibejakeun si Cipeu geus balik malah keur katampian. Para mitra anu mulia, sanajan si Cipeu beak-beak nyarita ka Aki Joher, sangkan Cep Sumarna ulah jadi dijurungkeun oge kulantaran Cep Sumarna keukeuh peuteukeuh bae rek indit ngalongok inung bapana. Keur si Cipeu teu bisa majar kumaha sawalah peutingna bada Isa Cep Sumarna dimandian ku Aki Joher, dipipir nepi ka Cep Sumarna ngadeg-deg siga nu kabulusan. Da pugu dimandian ti peuting katamah hawa di pagunungan matong baroning ti peuting, dalah ti beurang ge hawana tiis. Sanggeus mandi tuluy si duru sabab teu kuat ku tiris meni ngadeg-deg. Sedeng si Cipeu sanggeus salat Isya teh tuluy wiridan kalawan munajat kanu Maha Kawasa. Sangkan aya dina panang tayungan manten. Sabab si Cipeu rek marengan Cep Sumarna. Waktu Cep Sumarna keur si duru torojo Neng Yani nyampeurkeun ka dapur, kalawananya, "Tiris Kang?" Pokna tuluy diuk ngareneng. Sanes tiris deui yan. Ni asa kabulusan nya antisna teh cai ieu. Mun asa tembus kana sungsung, ceuk Cep Sumarna bari ngasurkeun seuneu. Nya tangtos we bade asa kabulusan ge jalaran siram ku cai tiis katamah wengi. Sakitu ge uyuhan kiatan akang mah. Ah, niat-niat maneh we kawan tu akang tos niat toyong dibekelan ku Aki. Ai mun dupi anjing teh bade angkat teh tabu sabaraha Kang? Neng Yani ngareret tuluy neuteuk. Maksad mah bade netepat sabada anu tepan subuh, supados di jalana teu kabujeng panas teuing. Atuh Yani mah tong ngiring sagala da akang moal alami. Sanes akang nyarek ulah tepang sareng sepuh akang. Mali upami kersaeun mah ibu sareng ama bade dibantun we ka dieu supados riung mungpulung. Oh janten Kang Marna teh tos alim ngan sasarengan sareng abdi. Tarapi tos laas tina harapan ka abdi. Nya teu sawios-wios ari Kang Marna tos laas harapan ka abdi mah. Neng di mana Kang Marna enjing angkat tangtos abdi ge moal aya di dieu. Cek Neng Yani tuluy ngabalieur semu keuheuh dumeh maksudna rek milu dicarek ku Cep Sumarna. Yani mah sok lepat hartos wae lepat tampi geuning. Akang mah nyarek ulah ngiring teh sanes tos laas harepan ataupun tos alim sasarengan. Mung hawa tos kayani bilih mopo. Sajabe ti kitu bilih aya naon-naon di jalanna, di jalan pasampangan. Tak itu maksud akang nyarek ulah ngiring teh hawatos kayani. Sanes alim sasarengan atanapi tos laas harapan. Mali harapan akang mah ti kapungkur hoyong enga-enga ngabangun rumah tangga. Mung kabejeng Yani nikah ka Sinyoh Pedri, ceuk Cep Sumarna. Ari Neng Yani aya caritaan kitu ti Cep Sumarna kalah amek. Lah, tong nyabit-nyabit ka alam kapengker lah. Pokna tuluy ngajengkat. Ka jero malah tuluy ngampih ka kamar. Renghap Cep Sumarna narik napas jero ku ayana Neng Yani kitu. Delila guru taksi Cipeu nu tas wiridan nyampeurkeun, gek diuk dina jojodong. Kumapeu Yani teh keukeuh wae hayang milu. Ieu ku akang dicaritakeun ulah milu, kalah malik amek tuluy ngajengkat ka jero. Majarkeun akang geus laas miharep ka manehna cenah. Ceuk Cep Sumarna ngarasa bingung ku perkara Neng Yani hayang-hayang milu. Nyari anjeunna keukeuh palai ngiring canak itu Kang. Carek-carek oge kuliak anjeunna ngejat. Cenah eta anjeunna mopo di jalan sawios da bongan anjeunna make palai ngiring. Lupi disiraman ku Aki teh parantos Kang Asep. Ceuk si Cipeu bari ngareret. Geus duh, hampir-hampir teu kuat ku tiris nepi ka akang ngadeg-deg we kawas nu kabulusan. Ya tangtos basa asa kabulusan ge jalaran siram ku cai tiis. Katami siramna wangi. Lupi anjing mah tabu sabarangkat na Kang Asep. Urang bada salat subuh we ngarah tiis di jalana. Tema Cep Sumarna bari ngalieu. Sabab ngadenge sora palupuh ngarekot. Para mitra sadaya. Disangka mah Neng Yani nyampeurkeun, tapi eueuh sasaha. Pan saur Aki kedah nadran heula kapaesan eyang dari pasir. Mali abdi mah ti mangkukna kedah aya maksad bade manadran kapaesan eyang Aki. Nya teu ingetnya kudu nadran heula kapaesan eyang Aki. Untung we peu ngingetan. Ceuk Cep Sumarna kojengkang si Cipeu ka jero. Nyokot samak jeung angel teu lila norojo deui. Kang Asep lah, urang amparan heula ongkot tadi. Abdi teu kiat ku ieu cangkeng yo. Meuni asa heuras kieu cangkeng teh.
Nyape katuh. Cek Cep Sumarna nangtung malah mundur. Bar si Cipeu ngamparkeun samak geus kitu goledag ngedeng menang karak bengkang. Os Kang Asep nah. Gerak kulem tong sideang wae beli peot jeramiun nah. Cek si Cipeu teu hararese para wargi anu mulia. Sanggeus mareuman seuneu Cep Sumarna ngedeng patukang tonggong jeung si Cipeu. Anu teu kungsi sawatara menit reup we sarare. Komo si Cipeu meuni ujug-ujug tibra kawantu beurang atas capek barang gawe di kebon. Para wargi anu mulia, kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh Cep Sumarna jeung si Cipeu arindit. Nu maksudna rek nadran heula kapaesan eyangna Aki Joher samalah Neng Yani ge milu ongkohan keur Neng Yani. Sieun ditinggalkeun samemeh rek ini teh si Cipeu dibahanan menyan ku Aki Joher. Jeung mawaruhak diwadahan kana coetan anu geus sontak sisina. Wanci haneut moyan harita Cep Sumarna jeung si Cipeu katut Neng Yani di pasir keneh. Aki Joher moyan diburuan bari mekel cai panas kana bekong. Nini anyang mah para mitra keur nimel pikeun bakal rek arindit. Waktu Aki Joher keur moyan bari ngelepus udun. Teu kanyahoan torojona tukangeun Aki Joher aya 2 urang jalma. Awewe jeung lalaki awewe ngelek samak jeung angel 3 siki. Lalakina nanggung tolombong ngaleutik di eusi ku babawaan. Tur anu asa ieu anu hijina para mitra ditumpangan seeng Tambaga. Atuh para mitra anu mulia jeung Teko Tambaga pok lalakina uluk salam bari ngecageun tanggungan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedang Aki Joher majongjon we nonggongan. Bari ngelepus udu daun kawung taksiran teu kadengieun aya nu uluk salam tukangeunana. Ari ceuk pamajikanana pokna. Sing tarik atuh abahna heug deuketan kadinya. Bisi teu kadengieun maklum sakitu geus aki-akina. Ceuk pamajikanana kojengkang salakina ngalengkah ka gigireun Aki Joher. Pareng harita Aki Joher ngareret ka gigir ongko hareupeunana katingali. Aya kalangkang nu ngajanteng, tapi Aki Joher ngareretna ukur saliwat kalawan pokna. Geuning meuni asa sakedeung teuing ka pasir teh euy. Buat teu kungsi tepi lumeh nanyak. Piraku ngarora keneh teu kuat nanyak sakitu onaman mah. Eleh keneh ku aki-aki. Tapi keun bae. Tetepi ge da geus diniatan rek nadran. Jung ka ditu, puturan heula bisingnya di jalan Salatri. Kunaon si lain jangan dulu ngajaran teng we di dinya. Jadi ta puturan heula teh, ceuk Aki Joher. Samaruk nu keur ngajanteng gigireun teh Cep Sumarna atawa si Cipeu nu matak si Aki Joher ngocomang sorangan. Waktosna see.